Anggeus tetangga kuring. Ieu tangkap ieu beulem timbul deui, ieu tangkap ieu beulem timbul deui, ieu tangkap ieu beulem timbul deui. Hukum nu jelas di Indonesia seperti kos gitu. Ieu mah keur carita kerusakanana akibatna mabok ya zina, akibatna mabok ya maling, akibatna mabok ya kos gila negara teh aja. Nah, efek recek Kangjeng Nabi lamun geus loba mabok, loba zina, lamun geus timbul perzinahan bakal diproduksi, geus diproduksi, engke bakal diturunkeun penyakit anu eueuh di zaman baheula. Penyakit taun-taun mah keur sehat krebek paeh, tetelo okos hayam ku tetelo. Golepak engke bakal terjadi seperti itu. Penyakit gogolepakan sehat paeh teu puguh penyakitna. Jeung penyakit tuh di zaman baheula akibat loba perzinahan. Hiji, nomor kedua fitnah teh. Wala naqasul mikyal wal mizan ila ukhidhu bis-sinin syiddatil mu'nah wa juri sultan. Lamun pedagang geus ngurangan takran, geus ngurangan timbangan, geus eueuh nu jala lujur, teu pati ngurangan takran jeung timbangan, ila ukhidhu kecuali bakal disiksa bis-sinin ku tahun-tahun paila wa syiddatil mu'nah jeung mahal biaya hirup. Bakal dibere mahal biaya hirup di urang kuari teh makmur Indonesia teh maih masyaallah melak naon bae naon nu teu jadi atuh di urang mah nu garing bae ge jadi. Urang di Amerika mah teu puguh pepelakan, di Eropa teu puguh pepelakan, tuh kobo di Arab naon tuh pepelakan. Urang lamun geus ka Mesir kuari ngadenge Mesir indah barang datang ka ditu mah saablag-ablag buat tuh malu. Di Mekah, di Madinah terus ka ditu buat tuh malu, di Yordan buat tuh malu. Palestina buat tuh malu, urang lamun ka ditu ka Israel buat tuh malu. Masya Allah di urang mah musim hujan. Ber. Ya Allah ya Rabbi di luar genteng aya beti. Deku batu teu makmuran. Beti krepek. Geus puguh di sawah, geus puguh aduh di empang di mana. Lauk ti mimiti lauk julung-julung nu leutik datang ka lauk nu gede aya di urang. Masya Allah kari. Pepelakan di sawah geus puguh pareno dipelak jukut nu teu dipelak kejar radi. Walingi. Wah, pokona mah tangkal awi teu beak-beak we urang. Naon bae ge nu teu dipelak kejar radi sahatun nu pelak. Tah anu melak tangkal langgoko saha nu melak aja eueuh. Eueuh tah mah pelak careuh tah mah tuh. Eueuh sungan aya jelema ngahaja melak langgoko aja eueuh, tapi rentul pelakna careuh bae bisa pepelakan di urang mah. Masya Allah emang di Pandeglang eta kocap pinang melak atuh lain nyana ngadahar ditereuy ngising kaleuweung jadi eta di Pandeglang eta emang kocap pinang melaknya lain nang melak bujur teh ieu makmur di Indonesia. Masya Allah rambutan segala rupa cara radi. Nah tetapi mahal harga sandang jeung pangan. Bawang sabaraha duit hampir 3 bedag, cabe sabaraha duit hampir 3 bedag, dan lain-lain sebagainya. Ya lamun geus petani, lamun geus pedagang ngurangan timbangan jeung takran bakal disiksa ku Gusti Allah, bakal aya taun paila. Di samping eta bakal mahal harga hirup. Nu paling bahaya wajuri sultan, lacutna para pemimpin negara. Ieu nu bahaya. Zolim teh geus teu isin, baheula mah aya isin. Camat, bupati basi kena isin ngalakukeun zolim teh. Kuari geus terang-terangan. Gubernur teh baheula teh sanajan nyana salah tapi ditutupan kasalahanana. Isin katempo ku masyarakat kuari geus teu isin-isin. Geus DPR wakil urang geus teu isin-isin ngalakukeun kasalahan. Ieulah akibat kurangan takran timbangan jeung akibat teu jujur dina ngalaksanakeun perdagangan bakalna urang dibere ku Gusti Allah kelacutan pamimpin urang. Mantak perbaiki ku urang bae heula memperbaiki diri urang supaya nahanan negara.
nahana negara geus jelema jujur ieu penahan negara mata kiai teh nu jujur ieu teh termasuk paku negara paku bumi secara gaib adalah kiai jeung wali tapi kiai lain kiai proposal kiai nu bener-bener jujur nah geus bogoh wali mah moal aya nu teu jujur wali mah nah lamun secara fisik gunung eta teh paku dunia tangkal kayu eta paku dunia nah secara gaib da wali jeung kiai sebab naon lamun geus teu jalujur kabeh bakal lacut pamarentah masyaallah mudah-mudahan urang kabehan dibere jalalujur dibere araradir dijalujurkeun jeung diadilkeun pamarentah urang dimurahkeun harga hirup urang dijauhkeun tina tahun-tahun baila sehingga urang aya dina katentreman aya dina kamakmuran aya dina loh jinawi bibarakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين